Di mana, Wak? Dia beli obat. Kesaha? Tetangga gering. Emang gering naon? Panas demam. Tira, gering na. Ti mimiti urang beli motor anyar. Siri. Sieun nama. Kunaon, Wak? Motor didodorong. Teu nyaho ieu teh. Motor keur dipake ujug-ujug mogok. Oh, bensinan, meureun. Aya. Iraha terakhir ngisi bensin. Ayalah, 3 bulan ka tukang mah. Om, amun urang dahar bala-bala panas, bakal jadi naon? Nyaangger we bala-bala. Ya henteu atuh. Terus jadi naon atuh? Halah-halah hanas. Mau pisang goreng? Ihang hoeng. Bang, Ya. apa tuh karakter jelema bisa ditinggali karena bentuk sirah? Maksudna? Contoh, lamun botakna dihareup, eta teh ciri-cirina jelema anu sok memikirkan masa depan, futuristik. Lalu botaknya di tukang. Tah, lamun botakna di tukang, eta teh ciri-cirina jelema anu sok mengingat masa lalu. Lalu botak itu juga apa? Super sekali. Kesebelah sih. Woi, kunaon bang? Si anu baring gitu, buka duit sianya. Ah, dokternya Huanan. Harga 20 kamari, orang gajian. Oh, ini mah yang balik ke Ciparainya. Oge, apanan poe minggu karek balik orang Ciparai. Kunaon atuh buat ketinggali bingung wae. Iya, dampak suku dicocorengit. Dan di Garo atul. Ari di Garo bisi hayang seuri. Getek. Ya mah. Kawan apa? Iya rek ka warung beli minyak goreng. Oh gitu. Cenah mah minyak goreng keur mahal. Anggar we pi, mahal oge da kudu dibeli. Da perlu apanan keur ngagoreng. Oh wa kan hanjakal. Hanjakal naon pi? Kamari kurang beakeun minyak goreng. Ngagoreng kerupuk make cai. Terus Jadi seblak. sarua pi mata krek beli minyak goreng teh. Kumaha gitu? Urang ngagoreng lauk make cai. Terus Kalah ngojay hirup deui. berenang Siga disadiaan balong. apa satu?